Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anaki balebat cahaya sinangri asa kamari asa cikene narawang mangsa katukang baheula hidup kerinang nak nengne orok beureum di ayun ambing ku mamah bagur ayeuna teu sadar bagur hidup geus manjing dewasa asa kamari bagur anak king hidup gering tengah penting mamah jemplang-jempling ngusapan mastaka hidup bagur ayeuna hidup teu sadar geus dewasa hampura bager mamah teman boga dosa ka hidup rumah saat jadi indung kungsi suntak sentak ka hidup rumah saat jadi indung kungsi kuat banget ka hidup tapi galis lain nyentak ngewa tapi istunding nyentaknya ka hidup supaya hidup bisa nantu ngabogaan akhlak anu hade sebaliknya hidup bager di payunan hidup teh lain sasaha tapi ciri pahlawan keur hidup pahlawan tanpa tanda jasa pahlawan anu gede ka nyaahna anu gede ka cintana lain saeutik perjuangan pengorbanan mengurus hidup lebih ke sakia agama gelis sanajan bapak hidup teu aya sanajan bapak hidup teu nungkulan hidup bager cukup ku indung bager cukup indung bager ngahampura hidup gelis anak sabab indung anu ngakandung hidup 8 bulan patuangan indung melendung nyeri langkung langkung tapi indung tegar kuat tepundung ka Gusti Nu Maha Agung sehebat apapun kita anak-anaknya takkan pernah mampu menghitung berapa urat-urat yang terputus ketika ibu meregang nyawa melahirkan nanda bager sepintar apapun kita anak-anaknya takkan pernah mampu menghitung berapa darah yang keluar ketika ibu melahirkan nanda ibu berjuang jiwa ngorbankeun raga nang ngalahirkeun hidup tapi kadang kala hidup sakuantun suntak sentak bager ka indung sakuantun buat baeud ka mamah sakapeung indung ngecelakeun cai panon tengah penting jempling indungan saukur ngegedor pantor rahmata Allah bari nyarita ya Rob nyeri hati ku anak nyeri hati ku anak ayeuna hidup bager rek dewasa ngarumah tangga mama Intan Putri pamit kekerek sadar bager lain milik mama tapi titipan ti Allah nu hiji waktu ku bakal ini tinggalkan mama doakeun aku mama gelis mega saukur cai panon lain mamah teu bisa ngadoakeun gelis bakating ku nyaah ka hidup geus mulang tarima naon geus mulang tarima naon ka indung bager bagja
nalika hidup ngarumah tangga mamah masih kene aya. Kumaha lamun indung geus dimandian ku tatangga dibungkus ku kain kafan. Sok pentah hampura mamah bageut. Sosonoan bageut. Belalah bagja diri bagja awak dihampura hidup ku mamah gelis. Lahir teu mekaning batin gelis anak king mamah ridho. Belaal sing jauh tinu kasusah hirup urip jeung kahuripan. Sing teu nemu jeung kabagjaan bageut. Subhanallah. Wasuh sampean mamah bageut mumpung aya keneh geulis. Sing ajrih penuh rasa hormat bageut. Sok sorga hidup bageut. Sorga kanyaah kadeudeuh geulis anak. Sok pucuk syariat ngawasu sampean hakikat ngabersihan kesang-kesang mamah bageut nu ngajarkeun hidup ngaronda ngajarkeun nangtu ngajarkeun numpat seungitan ku hidup bageut ku minyak singit anu ngadalinding dari niatan hidup ngarumah tangga sajajengitan menjadi indung bageut. Subhanallah. Simpen di hadap bageut. Sujud ke mamah bageut hakikat ka Allah. Perjuangan pengorbanan mama barakallahu laki wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Sing beunghar ku harta bari beunghar ku harti. Sing jauh tinu kasusah hirup urip jeung kahuripan. Hampura lamun indung teu bisa nyegemakeun hidup bageut. Sakieu kaayaan mamah ngan saukur bisa mere doa bageut. Sing teu nemu jeung kabahagiaan. Brah anak mamah ciun mamah ku hidup terus. Bagja geulis. Sok kaayang bageut. Aya keneh eang geulis. Ya sok saraos eang. Sok salib bageut. Bagja eang. Hapunten eang. Doakeun injuk. Tangkep bageut anak. Tangkep geulis anak. Bagja katungkulan keneh ku sepuh bageut. Sehat dulu ya mak, sing panjang umur mak. Doakeun injuk sing teu nemu jeung kabahagiaan, sing jauh tinu kasusah. Sok sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, rubina sumring tereng-tereng sabar kancang ahad rukun rebuhun. Urang tutup di handeuleum siam. Mudah-mudahan salawasna doa para sepuh sadayana sing jantan doa berkembang ijabah ti Allah Subhanahu wa taala.